Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun nami abdi Dara Kalista di kelas 10 hiji. Abi hoyong ngabacakeun dongeng nu judulna Si Luncai. Di hiji kampung anu aman jeung tentram hidup hiji jelema ngaranna di pakanyohoan salaku lalaki palinteur, tapi sering dipandang rendah ku warga kampung lantaran rupana basajan. Hiji poe raja ngadangu ngeunaan Luncai sarta hayang nguji ka anjeunna. Raja hayang nyaho saha si Luncai. Bener wijaksana atawa ngan hiji jalma pugu kahayang pikir. Tina liang, raja marentahkan para pengawal karaton pikeun nangkep Luncai sarta dibawa ka karaton. Si Luncai abdi hoyong nguji anjeun, lamun gagal anjeun bakal dihukum, cek raja dina soraran nyaring. Luncai ukur seuri bari nanya naon ujian abdi Gusti. Raja masihan 3 siki waluh sarta ngadawuh, abdi hoyong anjeun ngarobih waluh ieu janten emas dina 3 dinten. Untuk itu maneh bakal dilalungkeun ka walungan. Si Luncai onggek tuluy mawa waluh ka imah. Manehna diuk mikirkeun ngeunaan kumaha carana ungkulan ujian raja. Akhirna manehna meunang ide nu bijaksana. Poe katilu si Luncai mawa waluh ka karaton, tapi samemeh anjok manehna mimiti ngagebugan labu eta sarta ditalikeun kana cangkengna. Di payunan raja Luncai semu ceurik, "Ampun Gusti, abdi parantos gagal. Labu ieu moal robah jadi emas. Langkung sae upami juragan abdi ngan saukur lalungkeun ka walungan." Raja ambek sarta ngeuwat marentahkeun pangawal ngalungkeun si Luncai ka walungan. Sabot dialungkeun si Luncai seuri ngalagu. Luncai nyemprung jeung waluhna. "Hayu hayu." Tetela labu anu dibeungkeut dina cangkengna bertindak minangka jaket palampung. Mantuan eta ngambang di walungan jeung teu tileuleub. Anjeunna gampang suam ka tepi sarta lolos. Raja jeung pangawalna ngan ukur bisa cicingeun. Tungtungna sadar yen Luncai teh lain bodo, tapi lalaki pinter pisan. Ti harita, carita wijaksana si Luncai terus didongengkeun ti generasi ka generasi. Sekian dari cerita si Luncai. Terima kasih.